May maneh geus gede jadi naon? Jadi masinis. Kami bisa maju bebarengan jeung maneh. Ayo may urang turun ngobrolna gitu di saung. Ayo. May nah maneh poe ayeuna terlihat gini. Kan aku belum mandi. Kayaknya tadi di motor di bau digong. Mah, Tadi urang ngobrol di May. cieun si main para mandi. Oh, sama gitu. Da emang nyaraun antara mandi. Maneh bogo kasih eot anu asup di siaran kutuna ku si May. Aman bisa wae. Nah emang kemarin gimana nutur-nutur si Ewat jadi Terus ngedit yuk. eot tadi orang guys ngobrol jeung si Dahlan. Wah, sia di mana? Di gitu. Ya si Ewat keur di siaran. Da keur di siaran wae.